Sampurasun eueuhan sora pahlawan bangsa karya Nanang Esos. Mata boy moret ngabentrak murakeun panas, sakorepat tinggurilat bayonet nyasak ngabedah nyawa. Raga karancang disasak pakarangan anu malagrang, tinggi lenceng patulayah waruga ditilar nyawa. Beungeut khas netep langit nulapes, rebutan pati di tempat jurit, taneuh berem gumebyar banjir ku getih. Raga karancang modawang henteu matak jadi aral, demi lemah cai patina dipake tumbal keur nagara. Para pahlawan kiwari nyerangkeun ti kalanggengan, netep nagri lemah cai anu teu daekeun bae waladri. Maranehna kiwari ting kerelet, hatena bendu jeung ambek. Teu ridoeun lamun ieu nagara dieusian ku jalma-jalma anu munafik. Demi Allah, maranehna teu ngijinan lamun ieu nagrina dipimpin ku jalma anu darolim. Masing eling dulur, dunia pinasti aya tamatna, bakal paragat dihanca ku mangsa. Sampurasun. Lur ieu hanap teuing. Lurah. Mereka hanap pagi ngarapan. Tas sakit apa tadi? Apa tuh? Sakit. Keplong kertasnya di mobil. Kalau segini gitu. Hah? Oh gitu. Kuda nah. Hanap sensitif. Ulah gerak dinya. Sangka lah. Sampurasun eueuhan sora pahlawan bangsa karya Nanang Esos. Mata poe moret ngabentrak murakeun panas, sakorepat tinggurilat bayonet nyasak ngabendah nyawa. Raga karancang disasak pakarangan anu malagrang, tinggelenceng patulayah waruga ditilar nyawa. Beungeut plas netep langit ngulapes, rebutan pati di tempat jurit, taneuh berem gumebyar banjir ku getih. Raga karancang gudawang henteu matak jadi aral, demi lemah cai patina dipake tumbal keur nagri. Para pahlawan kiwari nyerangkeun ti kalanggengan, netep nagri lemah cai anu teu daekeun bae waladri. Maranehna kiwari ting kerekep, hatena bendu jeung ambek. Teu ridoeun lamun ieu nagara dieusian ku jalma-jalma anu munafik. Demi Allah, maranehna teu ngijinan lamun ieu negrina dipimpin ku jalma anu darolim. Masing eling dulur, dunia pinasti aya tamatna, bakal paragat